Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng anu dipihormat ku simkuring nuju di mana we linggihna haturan wilujeng patepang deui dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda sababarahan kapengker. Pamugi bae para wargi dina waktu sieun nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir, sehat batin, bari kinulku kabagjan utan wates owanganna. Digampilkeun dina sagala urusanana, digampilkeun dia nyiar rezekina. Kalayan naon anu diguduwikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberhamana ka sakurang ngadangukeunna. Dina waktu situ simkuring sejang ngadugikeun dongeng anu judulna Jaya Sumpena Malespati. Kalayan incak di bagian ke 50 hiji. Ieu carios mangrupikeun fiksi atanapi buah karangan anu diserat ku Andang S. Argayuda atanapi ku simkuring. Begituna bilih aya anu kasabit nami kata sobat jenengan oge lembur pamatuhan eta mah mung uur-uur kaleresan teu aya hubunganna sareng ieu carios. Mangga para wargi supados teu nyangkulongting kana waktos ieu dongeng urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Urang ajar ieu budak murah teh loba jurus-jurus anu teu kaharti ku aing. Jurusan naonan nu kitu dadina ulin main pokma eueuh anu model kitu. Bah Goji mah gerenang dina jor hatena sabab aneheun ku jurus-jurus Jaya Sumpena anu ceuk pikir Bah Goji mah jurus-jurus anu digunakeun ku Jaya Sumpena teh patojaiyah jeung gerakan-gerakan main pok. Ciat Mbah Gojim teu sabar. Awakna langsung cumorelat deui dina jurus maung lodaya ngarontok mangsa. Awakna kumalayang badogna ngahiuk rek nampol sirah Jaya Sumpena. Nempo awak Bah Gojim jumorelat murumanehna anu dibarengan sabetan bedog sakilat Jaya Sumpena malik ngabentak. Awakna langsung oba dina jurus malipir pasir. Lawas bedog Bah Gojim teu keunakan sasaran. Sanggeus kitu Jaya Sumpena ngabentak deui. Ciat modar sia cuara edan. Jaya Sumpena ngalengkahkeun suku kencana ka hareup laju perep kencana nyeleber muru iga burung Bah Gojim. Disalah deui jeung teu bisa disingkahan ku Bah Gojim. Perep Jaya Sumpena langsung ngacedak kana iga burung Bah Gojim anu beulah katuhu. Aduh, tobat. Bah Gojim ngoceak. Laju pupurungkutan han ka nyeri. Makanan ngahada eungap asarek porok. Tulang igana karasana asa potong. Buru-buru mundur ngajauhan Jaya Sumpena.
para anak buahna nu nempok gegedugna ciga anu cidra teu bisa majar kumaha coba barena oge cidra anu lain lumayan disanggupeun deui lamun kudu tarung yang hareupan Jaya Sumpena. Urang ajar budak sakupeut jeung bajuna sia emang rancingeus tapi aing lain jawara keip abu ciat Mbah Gojim sanajan kecida nyerina tapi manehna teu ieuh tapi manehna teu eleh ukur ku sakitu awakna langsung kumalayang dina jurus Garuda Ngapak pedogna kumalebat rek nigas beheung Jaya Sumpena gerakanna teu pedah keur cidra awakna jumorelat ka cida cepetna. Tapi Jaya Sumpena leuwih surti sanajan Mbah Gojim siganu nya ngaluarkeun kadijayahanana tapi teu bisa nyumputkeun rasa nyerian pohara da ciri awakna semu berat gerakanana sajan katempana siga anu cepet tapi jurusna kateung laju Jaya Sumpena ngabagiakeun panarajang musuhna ku gerakan leuwih aheng awakna jumorelat dina ajian Kidang Kancana. Hai sakilat awak Jaya Sumpena leungit tina saran Mbah Gojim jelek mincak lemah tukangan Mbah Gojim sakilat sukatuna metak dipake ngacecek bujur Mbah Gojim cedak bujur Mbah Gojim kena ku dampal suku Jaya Sumpena. Aduh Mbah Gojim ngagoak awakna nyolondot gareup ti totolonjong saterusna ngagebruk ni bandemah Mbah Gojim nyuksruk kana taneuh irungna langsung boloboran ku getih urang ajar modar sia Jaya Sumpena. Mbah Gojim beuki amarah sakilat awakna langsung hudang deui rasa nyerina teu dipalire bekat ku nafsu anu ngagugudug asa dicogado ku budak satepak awakna langsung jumorelat dina rajang Jaya Sumpena bedogna kumolebat dina gerakan bulan sabit tujuanana rek ngabeset dada Jaya Sumpena. Hai moal wakapaeh kulama Mbah Gojim Jaya Sumpena anu masih ngagunakeun ilmu Kidang Kancana ngan sakilat awakna obah awak Jaya Sumpena leungit deui tina sasaran Mbah Gojim celek napak lemah teu jauh ti awakna Mbah Gojim kalangan sakilat Jaya Sumpena ngasupkeun di peurupna kana iga burung Mbah Gojim teu salah deui pereup kenca Jaya Sumpena nyayang deui kana iga burungna Mbah Gojim anu beulah kenca. Aduh Mbah Gojim ngeceap awakna langsung limbung keur maha nu beulah katua oge can cager ayeuna ditambah di kanyeri dina iga burungna anu beulah kenca awakna langsung ngarumpuyuk dina didinya kene bedogna ditunjalkeun kana taneuh malar awakna henteu ngagumbra udang Mbah Gojim ningkal siga anu keur ningkah cenah jagoan andika teh piraku karek sakitu geus nambruk onaman Jaya Sumpena ngajejoleh Mbah Gojim mancing-mancing emosina sangkan leuwih ka udang amarahna jawab Jaya Sumpena boga maksud rek ngopenan Mbah Gojim jadi moal waka dicilakakeun tujuan Jaya Sumpena rek ngawara heula Mbah Gojim sangkan beak tanagana
Lamun geus kitu karek rek dibere pangwarah anu mata kapok ka manehna. Bah Gojim ngareng kecapan Jaya Sumpenang dak grep geuneuk rai pias. Sungutna ngagerem, awakna ngagibrig nahan amarah. Bah Gojim amak nyedek tenaga mindek. Hayang udang tapi ka nyeri dina iga burungna nyababkeun teu biseun usik. Bangsat budak murah aing can rumah saeleh sia kudu modar ku aing ciot. Bah Gojim ngabeakeun rasa ngabeakeun sesa tenagana kanyerina teu dirasakeun. Awakna langsung ngagajeleng murawak Jaya Sumpena pedogna hiu bang baraan murusirah Jaya Sumpena. Dina sesa-sesa tanaga anu dipaksakeun Bah Gojim nekad rek adu cijaten. Mun teu bisa maehan manehna buleud rek niat paeh bebarengan jeung musuhna. Tapi hanjakala Jaya Sumpena lain jalma anu bisa dikakaya ku manehna. Elmuna saluhureun Bah Gojim. Ngan Bah Gojim anu kapireungpeunan ku amarahna nepi ka teu nyadareun yen musuhna teh lain lawaneun manehna. Harita oge najan ceuk manehna mah gerakanna teh mangrupakan jurus petingan, tapi Jaya Sumpena gampangeun pisan ngaleupaskeun dirina. Haid Jaya Sumpena salto ka tukang, laju nincak lemah, bangun hampangeun pisan. Sorot panona langsung neuteub seukeut ka Bah Gojim anu harita sarungak salimuk leungiteun sasaran. Bangsat sia emang rancingeus na ulin jurus. Tapi aing lain jama samanea. Sia pasti kojor ku aing. Bah Gojim huntuna kekerot, matana bolotot sikidagaan, beungeutna bareugeut lir beuti asa lir besi atah beuleum. Bedogna ngageter ka panguruanku kekuatan anu kaluar tina awak Bah Gojim. Hatena jumawa, pikirna takabur, boga rasa aing jago. Bah Gojim bebeakan ngaluarkeun sakabe elmuna, ilmu lahir oge ilmu batin. Harita geus beakeun kasabaranana. Hatena rek nekad rek nerajang anu pamungkas. Pikirna kapangaruhan ku nafsu anu ngaberung, bedogna langsung dibebener. Tapi basa manehna rek luncat nerajang, awakna ngarengkong. Beungeutna ngadedak pias. Panonna bolotot siga anu reuwas. Bah Gojim kasimak ku tetempoanana. Sebab di jero rungkun ujug-ujug aya anu ngagorobas nyamperkeun ka tempat manehna tarung. Maung lodaya anu kacida badagna ngalagedai muru manehna jeung Jaya Sumpena. Lah kadalah kabur barudak. Bah Gojim tengengkeun deui awakna langsung ngagajeleng ngajauhan Jaya Sumpena. Saterusna mangprek disusul ku anak buahna. Aya naon di guru?
bet kabur teu pupuguh. Anak bah Gojim bari lumpat nyempetkeun tumanya ka guruna. Beda ujug-ujug ngadon kabur. Padahal katempona ieu guruna teh masih jag-jag belejag. Jadi masih keneh mampu lamun neruskeun tarung jeung Jaya Sumpena. Tempok sia kateges kapan aya mung roda anu kasida badagna mata kurang mending kabur. Keun si Jaya Sumpena sina dihakan maung. Bah Gojim langsung mere beja ka anak buahna yen manehna emang kudu kabur. Sabab aya maung anu kaci badagna lain bantrak-bantrakeun pantar manehna. Jamai geuning. Puaslah si Jaya Sumpena pasti modar ku Mong Lodaya. Hayu urang mah mending kabur kan jauh. Anak buah Bah Gojim kabeh pada ngagero reuwas jeung sieun. Sabab katempoeun aya Maung Lodaya anu kacida badagna keur kokodobangan rek ngarontok Jaya Sumpena. Ari Jaya Sumpena manehna can nyadareun kana kaayaan bahaya sejen. Nempo Bah Gojim jeung anak buahna pada kabur disangkana mah emang sieuneun ku manehna. Pedah Bah Gojim sababaraha kali kabeudangan ku manehna sedang naon anu dilakukeun ku Bah Gojim teu ngabuahkeun hasil. Dasar jawara epes mer siganu nyawe bawa kawani rek mahan aing tungtung namah kalah kabur memeh asor. Jaya Sumpena ngomong sorangan bari ngawaskeun musuhna anu pating bertek kabur ngajauhan manehna. Tapi karek oge eureun nyarita ujug-ujug anu ngagaur ti tukangeunana. Inting kajawarana ngarasakeun aya sameran kana pundukna. Jaya Sumpena narik sukeun cenah kagigir. Laju awakna ngagilek ngipisan. Kolebat Maung Lodaya ku molebat hareupeunana teu bebeunangan. Tapi kuku Maung teu buru ngoet dadana Jaya Sumpena. Aduh, Jaya Sumpena ngaguak. Berebay getih langsung ulawaran tina dadana. Dina kagegetan pohora Jaya Sumpena langsung loncat sabara lengkah ngajohan Maung. Dengan kencana langsung nungkup dadana anu ulawaran ku getih. Nyerina lain rarasakeun. Tapaku ku Maung sanajan teu jero tapi cukup ngohudang rasa nyeri. Oh, jadi Bah Gojim sabaran-baran pada kabur teh. Lain sieunan ku aing anak kitu mah. Tapi nempoeun Maung. Jaya Sumpena karek ngartieun naon sababna Bah Gojim sabaraha kanca make kabur ti buburanjar. Marahna sing goreng sieuneun ku Maung anu kacida badagna. Untung wae Jaya Sumpena seukeut pangrasana jadi bisa leupas tina tekukan Maung kana pundukna. Gaur Maung Lodaya ngagaur handarua. Sihungna tembong beureum ku getih. Matana moncorong ngabarkeun sima. Suku tukangna kakoer siga nu rek karontok di ka Jaya Sumpena. Teu pati lila dibarengan ku ngagaur panjang. Maung Lodaya luncat ku molebat muru awak Jaya Sumpena. Tapi Jaya Sumpena geus sayaga kana sagala anu baris kejadian. Barang Maung ku molebat ding karontok manehna sakilat awakna obadina jurus malipir pasir. Plaos panarajang Maung ukur ngolebat hareupeunana. Sakilat dampaleungeun kencan didorongkeun ka hareup dibareng ku tanaga jero. Deg dampaleungeun Jaya Sumpena nanggal kana beuteung Maung Lodaya. Kibeg awak Maung langsung ngibeg.
kubra ti bebet di bandama. Tapi ngan sajoret langsung ngagorentel hudang deui. Gaur ngagaur deui leuwih tarik. Lakadalah saumur hirup oge aing kakara ngalaman terung jeung maung. Jeung ieu maung kacida galakna siga anu boga amarah ti anggalna keneh. Aing kudu waspada kaya kieu mah. Sabab maung mah beda jeung jawara. Teu bogeun kasieun. Ye sumpana ageunang sajeroning hatena. Sabab manehna ngarasa bingung ku ujug-ujug di tarajang maung. Sedang manehna salah hirupna kakarapisan panggih jeung maung. Gaur maung rodai ngagaur deui, matana moncorong pinuh ku simak. Sorang ngagaur ngandeurkeun jantung. Sanajan nya je sumpana ti jawara, tapi jang hareupan maung mah kakareun harita. Jadi jantungna teu burung dari dug kapangaruhan ku sora maung anu ngagaur handaruan. Para wargi rupina terus nyambung anu judulna Jaya Sumpena Malespati bagian ke-51 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang di parang umar anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kalumputan kelepatan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu dongeng. Bilih kirang nyukemakeun atanapi selepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.